Ieu mah pepeling ke diri supaya sadar sadarna. Aya opat kunci supaya orang sadar sadarna. Eling. Naon wae cenah. Hiji, orang kudu sadar bahwa rezeki geus moal pahili, geus moal patuker. Naon urang di Allah, lamun bagiana pasti beunang. Tanpa hiji rezeki. Kedua, bahwa amal-amalan urang moal bisa diganti ku amal-amalan batur. Anggar we posisina kudu diamalkeun ku urang. Rek hade rek goreng eta amal-amalan urang. Kudu sadar. Katilu, urang kudu sadar bahwa nu ngaranna kamaotan datangna pasti jeung secara tiba-tiba. Sistemna lain sistem ngantri, tapi sistem cabut bakalna ngadadak. Jeung nu kaopat, urang kudu sadar gerak-gerik naon anu dilakukeun eta rek hade rek goreng, yakin Allah Maha Uninga ningalikeun setiap gerak-gerik urang. Eta 4 kunci keur ngalingan diri pribadi. Ieu mah sanes keur batur keur diri pribadi supaya mana ninggal video ieu posisina inget jeung teu poho kanu kanikmatan naon anu geus dipaparinkeun ka urang. Tah kitu we. Salam rahayu.